Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa dhahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amilan salihan wahdah. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wahsurna yaumal qiyamati fi zumratil auliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa warruba. Al-ayahu mananna wallahu a'lam bihaqiqatil muradi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis. Langkung tipayun hayu urang sami-sami nemrakeun rasa syukur ka Allah anu Maha Ghafur, anu mana urang sadayana tiasa bermusafahah bermuwajahah dina ieu haflah mubarakah. Anu mudah-mudahan urang sadayana anu hadir pada khususna masing dihujanan diwuwuh ku rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demi kehormatan salawat sinun salam ay makrunan bitaqdim salalawasna urang curah limpahkeun ka junjunan alam paduka agung nabi tertinggi rasul terunggul paduka termulia habibana wa nabiyana Muhammad, ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in itba'i tabi'in, para syuhada, para aulia, para ulama, oge malah mandar khusus dugi ka urang sadayana umum jami'il muslimin muslimat. Mudah-mudahan sadayana ku Allah Subhanahu wa taala masing dijantenkeun nyaeta ummatna umat Kanjeng Nabi Muhammad kenging syafaat anu dinamian syafaatul uzma, syafaat anu utama jaga di yaumul jaza. Amin ya rabbal alamin. Demi kepentingan jisim kuring haturkeun nuhun kapangersa al mukarram anu janten canoli dina ieu wengi wakil bawah tangan sahibul gernaka nyaeta ngabagi-bagi kana wanci ngatur kana waktu ngolah kana acara disebutkeun muratibul auqat
Mudah-mudahan ya Allah mantena mesin dipanjangkan yuswana bari sarangan ku ibadahna, dijembarkan rizkina bari diango ibadah. Kalayan mudah-mudahan ya Allah naon rupi cita-cita pamaksadanana ku Allah masing diijabah, amin. Oge teu hilap simkuring ngahaturkeun nuhun ka guru-guru jeung simkuring anu sami-sami hadir, terutami ka Syekhuna Al Mukarram anu sengaja tinu tebih diulem ku sahibul gernaka anu sangat ku simkuring dipihormat. Kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Oge ka para Syekhuna Al Mukarram setempat, wargi-wargi di simkuring anu mudah-mudahan sadayana kudongkap sinareng lungsurna mantena kana ieu bumi singa jantenkeun wasilah mudah-mudahan khusus kabarokahan dilimpahkeun ka sahibul gernaka umum kanggo urang sadayana. Oge mudah-mudahan urang doakeun marantena ku Allah sing dipanjangkeun yuswana, sing diberkahkeun rezekina, kalayan dimanfaatkeun ilmuna ku Allah sehingga keuntiasa mingpin ka urang sadayana di alam dunia syariat, mingpin dina jalan agama Allah. Hakikat mudah-mudahan jaga tiasa mingpin ka urang sadaya ngagiringkeun kana nikmat anu dipikaridho ku Allah nyaeta sadayana muga-muga masing dijantenkeun ahli surga, amin. Salajengna simkuring haturkeun nuhun ka pangarsa sahibul gernaka pun paman panginten, alhamdulillah mantena dina sababaraha waktos kapangker ngabadantenkeun nyaeta ngagaduhan hiji pamaksadan nu kalintang mulyana anu alhamdulillah dina danget ieu pisan ti kamari dugikeun ka ayeuna. Alhamdulillah ya Allah, acara anu dicita-cita ku anjeunna nyaeta sija ngadahupkeun anu janten putrina berjalan kalayan lancar sareng mudah-mudahan aya dina ridho Allah. Oge mudah-mudahan naon rupi anu parantos dikorbankeun baik harta harti tanagi beserta emutanana mudah-mudahan sing ngajantenkeun ya Allah nyaeta hiji amal kasayan kanggo mantena sakeluarga, amin ya rabbal alamin. Oge teu hilap ka para saderek-saderek sadayana, wargi-wargi sadayana, baik dulur baik tetangga anu nyambung nyarungsung kana ieu acara. Mudah-mudahan ya Allah sadayana pengorbananana ku Allah masing digentos anu berlipat-lipat ganda, amin ya rabbal alamin. Kalayan teu hilap simkuring ngadoakeun nyaeta kapun rai anu parantos diakadan dinten tadi anu jadi ratu sawaktu, raja samangsa, dua sejoli sawanci anu alhamdulillah tadi parantos kauninga ku urang sadaya dina akdun nikah nyaeta anu jadi dua saksi sah. Kalayan mudah-mudahan ya Allah eta ngadahupna rumah tanggana nyaeta sing dijadikeun ku Allah rumah tangga anu sareuneg saigel sabobot sapihanean dina pada wajah sabah nyaeta rumah tangga sakinah mawadah warohmah, amin ya rabbal alamin. Kalayan teu hilap simkuring nyanggakeun salam silaturahmi ka sadayana khusus ka urang Cipeleting da sadayana ge di dieu mah wargi. Alhamdulillah simkuring tiasa bersilaturahmi deui dina ieu haflah mubarokah. Mudah-mudahan ya Allah para bapak, para ibu, para remaja marurang kali sadayana anu hadir pada khususna anu maksad sindereng tujuan ngagugurkeun kewajiban sejak tolab ilmu, mudah-mudahan kicep lengkah iktikad urang sadaya dijantenkeun ku Allah nyaeta hiji amal kasayan, hiji amal ibadah anu tiasa nyalametkeun ka urang sadaya jadi wasilah urang tolabul ilmi dina ieu wengi nyaeta jadi cukang lantaran lungsurna rahmat sinereng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat simkuring panginten da dipiwarang nanage miri bumian moal ngaji ieu mah alhamdulillah simkuring mah tiasa
ngan ukur tiasa panginten sambung doa khusus ka Sohibul Gernaka kadua mempelai. Mudah-mudahan dat aya deui panginten laisa akramun indallahi minad du'a, teu aya deui anu leuwih mulia mungguh Allah hubungan antara abdi sareng Gustina lintang ti doa. Tahsim kuring mangan ukur salah kadar ngadua. Mudah-mudahan sok sanajan ku basa Sunda tiasa mukakeun lawang ijabah, tiasa mukakeun lawang ridho Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Namung aya paripaos cek paribasa namanya urang silaturahmi ngawangkong tamat teuing kosong ieu mah tama gadok ngaburayot we ya. Mudah-mudahan ngawangkongna simkuring ku kabodohan sinereung kalaipan simkuring daru masa jadi jalma anu biasa sanes jalma nu luar biasa anu teu luput tina dosa sabab jalma kasipatan ku al insan mahalul khata wa nisyan, jelema tempat kaluluputan, jelema tempat kasalahan samenit ganti sak jam robah. Kadang nu ngaran jelema mah ngawangkong isuk teu kapangi sore wajar da jelema tah didinya simkuring sate acana nyuhunkeun dihapunten pilih bisi tiluhur saujung rambut tihanap saibas dampal tigigir seguling cingir seueur kalepatan seueur kasalahan baik nu dihaja baik nu teu dihaja baik nu karasa atawa nu teu karasa ageng alitna dohiriah batiniah nyuhunkeun dihapunten kasadayana. Sanes bade awon sangki dulur namung dajeta jalmi tea bilih aya di antawisna ti hadirin sadayana kaji simkuring insyaallah bebas koredas lir ibarat caang bulan tanggal 14 jalan gede sasapuan mual aya genek maleuk-meuk gantar kakaitan celak herang celak putih mudah-mudahan ti ieu saah dugi ka yaumul kiamah. Geus jadi biasa manusia sabab manusia mah geus pada uninga ya. Jelema mah diciptakeunana ku Allah, awal manusia diciptakeun ku Allah tina taneuh. Lamun bahasa ayeuna mah meureun tina saripati taneuh. Matak moal jauh beda Kang Hendrik jelema mah cara taneuh we kitu. Gitu. Asalna didamel ku Allah tina taneuh balikna oge bakal kana jero jasad anu sakieu indahna cek urang anu unggal poe di urusanan blok di manian rieut di ubaran kabeh ge bakal jadi taneuh. Matak dina hirup oge lamun rek ningali manusia jeung taneuh cigana moal kudu jauh beda tingali sifatna taneuh. Ari sifatna taneuh mah kieu Kang biasana lamun eta taneuh geus digarpuh geus dipacul heg kahujanan heg diberak eta taneuh sifatna subur. Lamun taneuh geus subur gampang pepelakan oge boro-boro ka sifatkeun pepelakan anu dihaja dipelak nu teu dihaja dipelak ge milu jadi. Eta cirina taneuh anu subur. Tapi sabalikna lamun taneuh meunang ngegarpu heg kahalodoan teu pernah kahujanan mangka sifat taneuh mah tandus kering. Sedengkeun lamun taneuh geus kering lamun taneuh geus tandus hampura boro-boro ka sifat pepelakan anu dihaja dipelak anu teu dipelak nu dipelak ge tara jadi. Tah lamun rek dibalikeun contoh ka pelebah dinya urang balikeun kana diri urang. Lamun seug diri urang kasipatan kusubur dina pada wajah sabah rohanina imana jiwana heg subur ngan bedana ari taneuh mah meureun ku cai suburna jeung ku berak ari hate mah ari jasmani jeung rohani mah ubarna aya dua lamun ubar jasmani ku nyatu lamun ubar rohani ku ilmu. Lamun jelema rohani na geus hade subur kasebutna diwuwuh dipinuhan ku kayakinan dipinuhan ku ilmu hampura dina pagaweanana ge boro-boro ka anu wajib nu sunat ge dipilampah
tekudu dititah batur, tekudu dicarek batur, geus nyaho yen ieu alus, yen ieu goreng, yen ieu kudu dipilampah, yen ieu kudu ditinggalkeun. Boro-boro ka nu wajib nu sunat ge pasti dipilampah. Kunaon sababna? Hatena kayakinanana subur da dieusian diberak ku ilmu. Tapi sabalikna lamun hate jelema cara taneuh tadi teh kering tandus hampura boro-boro ka anu sunat nu wajib ge loba katingakeun. Kunaon sabab pan kering pan tandus teu ka pernah kaberat teu pernah kasiram. Kunaon? Ku ilmu. Matak aya paribasa dina rotinan, aya paribasa dina pangajian. Yuk kadarieu urang naon? Urang siraman rohani tah ngahujanan hate, ngahujanan rohani malintang tiku ilmu. Alhamdulillah urang Cipeleting nu hadir ciri tawis di dieu mudah-mudahan rek disebor, rek disiraman ku cai nu berupa ilmu. Mudah-mudahan sadayana sing dipaparinan ke Allah ilmu anu manfaat. Amin. Tamatei ngawangkong aya bakal we imanya ka urang Cipeleting. Dina awangkong mah kieu da sim kuring mah teu bisa ngaji Kang Hendrik. Mungkin ngaji mah atawa ngaos mah aya al mukarom sengaja diulam tinu tebih. Ngan ieu mah aya bakal we jang Kang Hendrik. Jang Kang Hendrik. Manusia hirup di alam dunia engke nak bakal kamana nyek bakal ke alam akhirat. Alam dunia mah Kang Hendrik rek disebut ripuh, aya tungtungna disebut balangsak, aya tungtungna disebut susah, aya tungtungna beunghar ge, aya tungtungna boro-boro kacek bahasa na Kang Hendrik teu boga naon cacakan Firaun ge paeh. Jago na Firaun tandinganana waktu harita dak jelema mah kasifat ku kullu nafsin za'iqatul maut. Eueuh raja, eueuh rakyat, eueuh pejabat, eueuh rakyatna tetep nu miskin jeung nu beunghar, rek pagawe, rek pengangguran kabeh bakal tiba kana maut. Sedengkeun ayeuna mah di dunia aya batasan. Tapi jaga lamun geus urang lincah ke alam akhirat wates wangena didinya pertanggungan jawab amal jelema bakal dipertanggungjawabkeun naon rupa rengkak palip olah manusia di alam dunia sagede siki sasawi sagede sireum beureum leuletikna pasti bakal aya balesanana rek nu alusna rek nu gorengna. Beres tidinya gubrag engke bakal kealaman ku urang dintenan kiamah jelema kabeh lain mayak model kieu diiuhan lain cicing dina kursi cek katerangan di arah-arah mahsyar teh jelema nepikeun ka 70 tingkat kaluhur silih pincak silih layak lir ibaratkeun dientepkeunna cuek dina badeng. Hayeuna mah PSBB 1 meter lega keneh biasa keneh bisa arek 7 meter oge bisa diuk dala lega keneh di alam dunia ya. Bisa diakalan di alam dunia mah Kang gering urang bisa diakalan corona bisa diakalan pan gitunya aya cuci tangan aya pakai masker aya jaga jarak ngakala naon penyakit nu datang sing tong tiba ka diri urang diakalan ku syariat perjalanan urang nya ulah ngaripuh-ripuh maneh unggul Kang Pian di ditu mah aya nini-nini pagawean suka ditutuh kulitna teh ka mana ka Cikuul di ditu ngebonana teh di Cikuul. Ari balik ceu keur manini-nini geus dipul boro-boro ka gawe lempang ge geus teu kuateun ngan hayang meureunna da butuh. Ari tuhu-tuhuna mah ceuk pamarentah tita make masker Kang Hendrik. Geuh ka mana-mana oge. Lesot masker eta teh jeuk leung lamun ngara keneh mah nini ceuk leuwih.
ai balik ngaganong naon ngaganong suluh encan meureunna anu dikelek dina enong sampe atah ripuh eta ngek-ngekan pan leumpang teh nanya ti ditu teh ka dieu ngek-ngek ditanya teh kunaon ini teu kuat eungap atuh eta cenah teh make eungap-eungap oge lain buka atuh masker aduh apan corona dek kebangunan teh ningali kieu mah ini mah lain paeh ku corona ieu paeh ku eungap bangunan teh paeh ku eungap naon make masker mata kira-kira ceu atulah ari mantong ka arek ngaramet mah teu kudu make masker ngorek galang make masker ieu mah ya Allah ya Rabbi keun bae eta mah di alam dunia gambaranna sapertikeun kitu tapi hampura jaga nu disebutkeun di arah-arah masyar panan poe 7 bakal nyenterna ka manusia bari jarakna satumbak cek sapalih kateranganana eueuh ampun di dinya mah jelema rek geheng sia geheng rek ripuh sia ripuh rek ngesang sia ngesang ayeuna mah di dunia kapanasan Kang sok Kang Hendrik papanasan paling jago paling ripuh ngabuka baju bener teu kunaon Kang eta baju dibuka gawe teh teu kuat panas lieur teu bu kira-kira jelema kitu lieur atuh mah keur mah panas baju dibuka panas mah nyiuhan ieu mah gagawe geura sok di kebon panas teh lain di tiungan kala baju dilaan tapi hampura jaga di yaumul kiamah teu bisa kitu jelema kapanasan kesang murulukna leuwih ti naon-naon tergantung pagawean amal manusia keur waktu di dunia loba ibadah senang karasana loba maksiat hampura bakal ripuh jaga di yaumul kiamah naudzu jelema cek sapali keterangan dina kitab Qurtubi diterangkeun aya kesang nepikeun ka mumuncangan aya jelema kesang nepikeun ka semet tuur semet bujal semet dada semet beheung bahkan aya jelema dina jarak lalakon 40 tahun ningali kaluhur teu pernah tungkul sakali-kali acan yaga di yaumul kiamah ngan mudah-mudahan urang mentong kunaon cenah Kang eta teh make angah 40 tahun kaluhur nepikeun kan teu tungkul-tungkul tangah ningali panan poe 40 tahun teu tungkul-tungkul kunaon sabab si eta lamun tungkul naon ngarebek kana kesangna sorangan aya nu kitu ya Allah ya Rabbi di mana tah di arah-arah masa urang bakal ngalaman nu disebutkeun arah-arah masa neangan nyiuhan ka mana da eueuh tenda neangan ayeuna panglumpatannya ka saha lintang di dinya Kang Asep aya hiji pitulung Allah jelema keur barongkeakan kapanasan jelema keur barongkeakan ripuh paseret-seret bakal aya lindungan ti Allah bakal aya pertolongan ti Allah nyaeta jelema bakal bisa nyiuhan hiji dina iuh-iuh handapeun aras Kang Hendrik jelema nu nyiuhan di dinya mah kakarak nikmat batur kapanasan si eta barongkeakan Kang Hendrik tumpang kaki ningalikeun batur hayang kitu hayang teh kitu atuh nikmat batur mah kapanasan Kang Hendrik tumpang kaki alah aing ngeunah coba iuh coba nikmat ngadalingding angin nikmat kira-kira hayang kitu saha nu mung pangburung-burungna jelema keur ripuh dibere kasenangan make mung ngan eueuh ayeuna kaayaan disebutna kieu eueuh hiji kanikmatan tanpa perjuangan tanpa pengorbanan ibu lamun ibu-ibu hayang wayana kudu boga karcisna tilu we heulaanan tilu we ieu nya da kudu bekal meureunang tah jelema keur kapanasan bisa asup nyiuhan kana iuh-iuh aras teh dina kitab Nasoiul Ibad diterangkeun ayat 3 perkara karcisna ya
bakal ieu mah bakal karcisna teh hiji almasi ilal masajida piddulam. Ayo Kang Asep, lamun hayang kitu cicing dina kesenangan, nyiuhan dina iuh-iuh aras, iuh-iuh Allah, hiji karcisna wayahna we lamun aya 3 ci atuh hiji mah pigawe. Karcisna teh hiji jelema anu mampu, jelema anu sanggup, jelema anu biasa lempang dina waktu peuting ka masjid berjamaah. Catat ti ayeuna, mudah-mudahan sing aya ti ayeuna nepikeun ka engke maotna dawam salat berjamaah isya jeung berjamaah subuh. Amin. Ai cekang Hendrik asok cenah aing oge berjamaah mah. Berjamaah isya asok, berjamaah subuh asok. Ditanya unggal peuting, tara unggal peuting mah sabaraha tuh? Setengah bulan sakali we atau sabulan sakali lamun geus gajihan boga duit rada genah hate oge sok init cenah berjamaah. Bisa nu kitu asup moal Kang, kudu naon? Kudu rajin. Ai sabulan sakali malah aing mah kadongdora. Nya daripada henteu unggul meureunna. Unggal poe tacatet tah karcisna cicing dina iuh-iuh aras teh jelema anu sanggup, jelema anu mampu init ngalengkahkeun suku ti imahna dina waktu poe ka masjid. Waktu poe teh meureun isya jeung subuh ka masjid berjamaah. Tapi ayeuna catet jelema lamun hayang meunang karcisna eta sok pigawe berjamaah subuh jeung berjamaah isya. Heulaanan da kabeh oge kabita Kang Asepnya hayang kadinya mangan lamun geus dititah berjamaah subuh jeung isya urang kedeui aing teh bingung pipilihan teh ieu teh ya Allah ya Robbi milih itu hayang da ini gawena ieu berat urang mah ka hayang badan kitu gaji mah hayang gede ngan gawe hayang enteng gitu hayang untung ku enteng urang tah aja. Kadua karcisna al mutawaddi fil makari jelema anu sanggup jeung berani wudu dina waktu tiris. Dawamkeun bu wudu dina waktu tiris. Iraha berarti wuduna tengah peuting subuh. Asok ibu wudu tara tengah peuting. Asok alhamdulillah. Nya hudang asok hudang ti peuting wudu. Hah? Kajeng ieu mah hudang masuk. Itu hudang mah cenah Kang cenah hudang masuk. Ngadonaon atuh? Geus kiih molor. Cek aing teh kadongdora atuh kakagok-kagok geus kiih mah lamun wudu. Asok cenah getol wuduna namanya tahajudna. Atuh kakagok-kagok geus wudu mah gedug 2 rakaat disebut salat ba'da naum nya eta salat tahajud. Salat tahajud itu salat ba'da naum di setiap salat sageus salat sunat sageus sare eta termasuk bisa jadi boga ganjaran tahajud. Cenah lamun aya tahajud kumaha Kang lamun tahajud meme sare teu jadi tahajud ngan jadina salat sunat mutlak sakitu tah. Waduh berat keneh wae ti peuting aing keur waktu tiris kudu wudu. Tak babalesna teh tiris ayeuna teh jaga bakal meunang kanikmatan. Sok eta we Kang Asep eta. Kudu loba teuing atuh rek itu rek ieu mah itu henteu ieu lapur. Eulah aing kitu. Sok hiji atuh aya mung 2 mah. Kitu. Berarti meureun naon jelema nu rajin udang ti peuting, nu rajin ngalaksanakeun salat subuh. Rajin ngalaksanakeun salat isya da wuduna dina waktu tiris, dina waktu keur hangeut, dina waktu keur wegah, keur tunuh. Babalesna ke Allah hiji nikmat anu kalicida luar biasa nyaeta jelema bakal dicicingkeun dina iuh-iuh Allah Subhanahu wa taala. 2 itu. Katiluna nyaeta wa mut'imul jelema nu rajin meredahar ka jelema nu keur lapar. Intina jelema nu rajin sodako nu resep berang bere
tak eta insya Allah lamun di dunia na jelema rajin sodako resep berang bere henteu koret henteu mereket jahe insya Allah jaga ku Allah dibere pertolongan insya Allah jaga dibere pertulungan nyaeta cicingna dina nikmat yuh Allah di arah-arah masyar amin doakeun pengorbanan Saibul Gernaka nepi ka nomor katilu nyaeta mereka daharan sadako hibahna muga ya Allah nu dikorbankeun nu dituang ku urang sadaya singa jantenkeun iji amal sedekah nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalayan mudah-mudahan kabarokahan ganjaranana muga sing nepi kana nu dieu teh mantena sakeluarga khusus urang sadaya cicing ngariung dina nikmat Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal amin. Pas jam 10. Alhamdulillah. Tadi jam 10. Siap. Wah, jam 1 mah modar atuh aing. Mudah-mudahan tilu perkara, mudah-mudahan sing jadi ilmu, mudah-mudahan sing tiasa manfaatkeun sadayana, ngamalkeunana nya da ilmu eta teh. Nya Kang Asep teh lamun ngalasak kitu teh beak emeurna teh kasrol sapotong teh teh. Lah Kang Asep masih beri ngajedog dibere aduh ngeuna kudu nama ka aing teh mere teh sabungkus wae mah tuh gitu ya iya mudah-mudahan sing aya manfaatna hampura terutami simkuring salam silaturahmi ka pangersa al mukarrom anu tinu tebih ulah kiran-kiran hapunten ka simkuringnya da panginten simkuring mah diajar mudah-mudahan sing aya manfaatna oge mudah-mudahan sadayana ngamaklum sareng ngahapunten ka simkuring sakitu anu kapihatur wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.